Qala Muhammadun huwa abdu maliki amadu rabbillah khairu maliki sallallahu alaihi mustafa wa alihi mustakbirin syarafa wa sa'inullah bi abi amaqsidun nawi bi hamwi atuqalibul absabi lati mujaji wa tasadu wa labi wa limunjaji Watafadiran libari suhti Baikatan api atabni muti Wabisabima itu tabdila Mustajibun sana iya jamila Wallahu yahdi bihi Fatima firani walahu pindah Rojatil harira kalamuna labdun Mufirun tasdaqin Fasmana bila sama'an kunil kali Kalimatun wa qalu'an wa kilmatun biha kalamun qadyu'an Bijari wa tanwini wa nidawa'an wa mustadil lil ismi tahri junasa Bitafa'al ta'wa'atat wa yaqali wa nuni abbilan nafilu yang jali siwa umar koka hawafi walam bil mudari yalilam kayasa wa mati ala qali vitamin wasim binani belalam amrun kohim yakulin nuni mahal kere wasmama usawaya umara burwama milik sabahimin al-murakim kasabahil wadahi bismajitana wa manawi bimatawabihuna Bismillahirrahmanirrahim wa in ta'addaya jeung lamun ngamuta'adikeun itu alima jeung aro wa in ta'addaya jeung lamun ngamuta'adikeun alima jeung aro liwahidin kana maf'ul anu hiji liwahidin kana maf'ul anu sahiji bila hamjin kalawan teu make hamzah bila hamjin kalawan teu make hamzah pali isnaini maka kana maf'ul dua pali isnaini maka kana maf'ul dua bihi ku make hamzah tawassala kudu nepungkeun saenyana anjeun kana itu alima jeung aro baca sareng Bismillahirrahmanirrahim wa inna ya salamun amdalika iman jeung wali walidin bikin maqul nusalin dilatin lawan tuake hamzah palisini maka maqul itu hamzah tawassala kudu nepungkeun saenyana anjeun kana lima jeung aro Bismillahirrahmanirrahim. Dari wasani jeung kana maf'ul kadua. Wasani jeung kana maf'ul kadua minhuma tina itu alima jeung aro jeung arinya. Wasani jeung ari maf'ul kadua minhuma tinu atina itu alima jeung aro kasai kasanis naini kasa eta saperti anu kadua tina dua maf'ul lapad kasa. Kasani isnaini kasa eta saperti anu kadua tina dua maf'ul lapad kasa bahwa tahari itu sani bihi ku itu hamzah bi kulli hukmin dina sakabe hukumna du ti samin eta anu ngabogaan akur wa turut du ti samin eta anu ngabogaan akur baca sareng Bismillahirrahmanirrahim. Masane sareng ari maf'ul kadua minuma tina kadua kasani segala ida seperti maf'ul kadua tina dua maf'ul lapad kasawal maka hari itu sane itu hamzah dikolok tina sakabe hukum tuti sane mudahana Bismillahirrahmanirrahim. Cek kamari disebutkan bahwa lapad alima jeung lapad aro teh aya anu ngamutadikeun kana dua maf'ul ya.
aya nu ngamutadikeun kana dua maf'ul teu beda sapertikeun donna dina pada butuh kana dua maf'ul. Geus kamari. Berarti pertanyaanana ayeuna lapad alima jeung aro aya tuh nu ngamaf'ulkeun kana ngamutadikeun kana maf'ul hiji. Jawab nya aya wa intada ya li wahidin. Berarti aya dua. Aya dua lapad alima jeung aro teh. Dua bagian. Aya anu boga maf'ul dua, aya anu boga maf'ul hiji. Berikan nih, aya nu boga maf'ul dua, aya nu boga maf'ul hiji. Aya nu boga pamajikan dua, aya nu boga pamajikan hiji. Jadi ieu mah ngajelaskeun tentang lapad alima jeung lapad aro anu susis. Anu umumkeun poligami. Maksud teh mun poligami kana maf'ul deh. Cekap hiji we cenah abi mah. Hiji di Ciamis, hiji di Bandung. Itu naon? Lain poligami lapad alima. Jadi lapad alima teh aya nu boga dua maf'ul, aya nu boga hiji maf'ul. Ta ayeuna ngajelaskeun lapad alima anu ngabogaan hiji maf'ulna teh. Berarti lain amil nawasih nya lain, alima biasa we. Ro'ana ro'a lain amil nawasih. Ro'a biasa we, ro'a anu lain amil nawasih. Contoh ro'a Zaidun Amron, ro'a geus ningali sa Zaidun ki Zaid Amron kaki Umar. Ro'ana ningali di mana absoro. Ro'ana ningali, ro'a bi mana absoro. Mana euy? Mana kamu? Nyumput teh beda ngomong. Cari-cari kok hareup. Simpan itu simpan teteh awak. Simpan dia ya. Cari. Jalan. Lapad alima jeung lapad ro'a. Itu kabagi dua. Aya nu boga maf'ul dua. Aya nu boga hiji maf'ul. Lapad alima nu boga dua ieu amil nawasih akur jeung lapad donna. Di mana yakin? Nya. Oh jelas? Di mana yakin? Lapad aro'a alima anu boga maf'ul hiji. Nah, hiji maf'ul ieu dua maf'ul. Ieu mah lapad alima lapad ro'ana teh alimakna bimakna arofa nyaho jeung ro'ana bimakna absoro ningali. Kade patokan. Jadi kalau gatana beda. Ari itu mah lamun alima ro'a anu maf'ulna dua mah akur jeung lapad donna mana yakin. Lamun alima jeung ro'a anu maf'ulna hiji mah akur jeung lapad non akur. Maknana ngalogatana teh apal jeung ningali. Naon cenah? Itu mah kan yakin kamari mah. Alima geus yakin. Jadi beda. Tergantung siakul kalam. Maksudna? Siakul kalam. Ngalogatana tergantung siakul kalam. Lamun katempo ka hareupna maf'ulna dua, oh berarti ieu mah alima jeung ro'an nu gagah ieu mah. Nu boga majikan dua. Berarti ngalogatana teh alima yakin. Lamun ka hareupna geuningan hiji cenah ieu mah cemen. Berarti mana? Hah? Apal. Ro'a cenah ka hareupna ngan hiji maf'ulna, oh berarti susis. Berarti ulah dilugatan susis, ro'a geus susis, miro geus susis. Ro'a geus ngerti.
Contoh, mana contoh? Contoh na disebatkeun di dieu ro'a bimakna absor, alima bimakna arofa, ro'a bimakna absor. Contoh, ro'a Zaidun amron. Nah, alima heula nya. Di dieu mah alima heula. Ibabna pasal naon? Pasal alima heula. Oh, alima heula. Contoh alima heula. Alima Zaidun amron. Alima berarti lengkatan alima geus apa saha Zaidun amron kaki umar. Ro'a berarti ro'a contoh dinya deh. Ro'a Zaidun al-haqqo. Ro'a geus ningali saha Zaidun mang Zaid al-haqqo karena bebeneran mapulna hiji ngerti mapulna hiji torojol lah hamzah tah hamzah gayanya cek hamzah teh manis yang nyerakeun nyerakeun tuh cek dulur maneh mah itu membuka dua sinaon teh mapul teh dulur maneh membuka dua kemarin maneh lain muhun itu bukan dikawani mana itu bukan kawani cek saat teh hamzah urang ya hamzah ngomong itu bukan kawani mana ngerakeun cenah udah abi mah logatana ge kan itu arofa jeung absoro oh kitu sih atuh cenah ya urang bantuan maneh supaya maneh boga mapul dua dua tuh datangan ku hamzah berarti wa inta ada ya liwahidin lamun ngamu ta'adikeun kana maf'ul hiji bila hamzah make hamzah ya hamzah henteu oh mintina torojo we hamzah palista ini bihi tawasola patawasola bihi biilis nah ini maksudna teh maka kul nepungkeun kana dua maf'ul lamun katrapan ku hamzah jadi naon atuh nya jadi boga dua maf'ulna wah ini padengkring aya mah teh aya boga dua beda boga hamzah we kitu teh torojo we naon hamzah. Rojo naon? Hamzah. Jadi alam tu, naon cenah? Alam tu mere nyaho kuring Zaidan kaki Zaid amron kaki Umar. Tadi suku. Tadi nama pulna hiji, ayeuna jadi dua. Iya mapul ka ini mapul ka dua. Ngerti? Iya kumaha tuh ya? Dibalik ya. Dibalik ya. Ini pula. Ini ro'a. Awal hapus. Mana gue cari-cari. Ro'a berarti aroh aitu. Jendela buka. Aroh aitu. Alima berarti lam tu jai dan al gitu. Ima pulka dua lam tu ada yang kayak nama kalimat maf'ulna dua soalnya geus make ham namun tanpa hajah maf'ulna mun make hamzah mun tanpa hajah mun hamzah mereka nih mun make hamzah maf'ulna mun teu make hamzah lamun dua kakak molok balikan deui lamun make hamzah maf'ulna lamun teu make hamzah lamun make hamzah mun make hamzah mun make hamzah lamun teu make hamzah lamun tanpa hamzah kae pan dia bila hamzin aya bihi aya bila hamzin aya bihi mun bila hamzin mah liwahidin bila hamzin liwahidin mun bihamzin
lisna ini. Oh, ini buka dua ini opung lah. Ngerti? Wasani jeung ari kaduana min hadal maf'ul ini tina ieu dua maf'ul. Mana maf'ul kadua? Tah ieu. Tah, maf'ul kadua nya minhuma kasani isnaiha saeta sapertikeun maf'ul kadua tina lapad kasa tina lapad akto. Lah. Kamari nu nanya euy. Mau pertanyaan kamari teh. Gitu. Apakah lapad alimah hungkul? Anu kudu make hamzah teh? Gitu. Ternyata lapad kasa, kayak gitu lapad kasa. Teh maf'ulna asalna hiji. Kasa Jaidun. Kasautu Jaidun hubbatan. Lanjutna. Kasautu Jaidun hubbatan. Kasautu make kuring. Punten kasautu Jaidan hubbatan. Kasautu make kuring, makekeun kuring. Pun kasautu makekeun kuring. Jaidan kaki jaid. Jubatan kana jubah. Talapad jubah eta teh naon? Maf'ul ka dua akur. Gitu. Seperti maf'ul lapad bukan dua tina lapad kasar. Atau itu Zaidan dirhaman. Atau itu merek kuring Zaidan kaki Zaid dirhaman karena duit dirham. Yang duit. Dibikeunlah duit ka Mang Dirham. Tah duit teh eta teh naon? Duit teh dibikeunlah si naon? Dirham teh ka Mang duit. Dibikeun duit teh ka Mang Dirham. Mang Jaid. Berarti duit teh sebagai Jaid. Ayo bikin ngaracau kieu heuh. Maf'ul ka dua akur kedudukannya sebagai seperti amron al-haqo lamun posisinya sebagai maf'ul dua. Bahwa bihi bikuli hukmin dutisam. Akur segala hukum nanti. Akur. Da akur Allah nyebatkeun. Atau kan dapat atau akur ya. Surat Al-Lail. Al-Lail. Pamaman a'ta wattaqa. Lanjutlah. Surat naon teh? Surat naon? Kan geus dipijakeun biar lain. Aya sabaraha yo? Pamaman a'ta wattaqa. Ayo, san. Apa? Makanya tuh apa? Fa'amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Fa'amma man makana pun ari jalma a'ta anu mere itu siman. Karena emang pula mere naon? Menang DP. Misal dibiceun naon nama maf'ul kahi? Maf'ul kahiji. Biceun maf'ul kahiji. Alam tu a'ta itu a'ta painlah mah saya ngan maf'ulna dipiceun. Aya di dipiceun maf'ul kadua. Alam tu Zaidan atau itu Zaidan akur sapertikeun wala saufa yuti karabbuka fatarra yuti masihan saha rabbuka pangeran anjeun ka kanjeun. Ya. Maf'ul kahija ya. Maf'ul kaduana mere naon cenah kana kitu. Dipiceun naon maf'ul ka dua. Nah, tah hukum dipiceun maf'ul kadua teh dina akto teh akur ieu ge meunang dipiceun. Namun geus ka arti geus kanyahoan. Aya teh dina pada bahwa bihi fi kulli hukmin dutisam akur ieu maf'ul ieu teh bisa diayakeun, bisa dieueuh. Jadi lamun maf'ulna hiji bisa dipiceun maf'ulna. Lamun maf'ulna dua bisa dipiceun hiji. Ngerti? Bisa dipiceun. Eta kan dipiceun wala saufa yu surat naon eta? Wala saufa yu'ti ka rabbuka fatarra. Surat naon hayo? Surat naon? Dis? Wala saufa yu'ti ka rabbuka aing tara apal ya poho deui nya. Surat Ad-Duha.
Micen maf'ul nu kadua. Aya deui hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Surat At-Taubah ayat 28. Yu'tu eta teh jiga a'ta al jizyata maf'ul kahi ji dipikeun maf'ul kaduana dipikeun. Meunang kitu meunang atuh kulataran kitu maf'ul kadua di mana-mana alima bi mana aropa ro'a bi mana ausara teh maf'ul kaduana lamun geus make ham boga maf'ul kadua teh lamun geus make hamzah tah hukum maf'ul kadua teh akur jeung maf'ul tina lapan kasa akur jeung maf'ul tina lapan aktu dina pada meunang diayakeun meunang dipikeun lamun geus ka hati. Paham? Pertanyaan begitu. Lapan alima kabagi dua hiji aya nu boga maf'ul dua aya nu boga maf'ul hiji boga maf'ul dua boga maf'ul geus geunaheun gitu. Hiji boga maf'ul dua boga maf'ul nu boga maf'ul dua geus penting dijelaskeun nu boga maf'ul dua geus penting dijelaskeun kumaha tata carana. Ieu mah ngajelaskeun tentang alima jeung ro'a anu boga maf'ul hiji dina pada bisa boga maf'ul dua lamun make ham. Hukum maf'ul nu kaduana teu beda sapertikeun maf'ul nu kadua wae tina lapan kasa jeung aro dina pada hukumna akur. Pertanyaan naon? Salian tilapan alima jeung ro'a boga maf'ul dua ditambah hamzah jadi maf'ul tilu dibere hamzah jadi maf'ul tilu teu kayak dihareup jawabanna eta acan wa ka'aro kan aya dihareup ke ya aya dihareup jawabanna mun dijawab ayeuna moal rame. Subatana ya kata ari poligami abis biasa tuh engke kawin ge acan mah kaya poligami kawin ge acan atau orang di eta orang di naon orang di eta labetna alima jeung ro'a ila salasatin ro'a wa alima adau ida sara ara alama wa malima pulai alif do mutlaqa lisani wa salisi aidan ukika wa ita adaya li wa idin bila walisnaini bihi tawasala wa sani minhuma kasanis bekasaba bebekole ukidotisa wa qarasa bikula baqara dasabat kadaka khabara apa illadhi kamar bu ayata zaidun badiran wa ni'mal fata wa bada fi'lin fa'ilun fa'in dhahat wa illan fa'do mironi satar wa jarin bila idama usni nulisna ini auja min kapaja kapaja oke menjelaskan ke ayat dan bait terakhir pertanyaan Nabi dijawab ke bait terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sok baca labetna wa mislada wa mislada tablighum lima atawa yastahilu didduha kamaro bisa langap ini wa misluda jeung eta bismillahirrahmanirrahim wa misluda jeung eta pantarna sidik
sifat nu wajib. Tabliguhum ari tabligna para rasul lima kana perkara atau anu datang para rasul mawa itu dipikeun bihi lima kana perkara atau anu datang para rasul mawa itu wa yastahilu jeung mustahil wa yastahilu jeung wajib mustahil wa yastahilu jeung mustahil naon diduha lalawanan anu kabeh sidik amanah tabligh patonah eta nu wajib berarti nu mustahilna kalawanana naon diduha lawan anu kabeh kamarau sapertikeun perkara roau anu geus ngariwayatkeun para ulama rawau tentunya rawau anu tos ngariwayatkeun para ulama sakali deui bismillahirrahmanirrahim wa misluda jeung eta pantarna itu sidik kena sidik ya atau nu wajib tabliguhum ari nepikeun para rasul lima kana perkara atau anu datang para rasul menyanak itu wa yastahilu jeung mustahil naon diduha lawanan itu sifat nu kabeh kama sapertikeun perkara rawau anu ngariwayatkeun para ulama kana itu sareng baca hari nepikeun para rasul lima kana perkara atau anu datang para rasul mawa itu wa yastahilu samusa naon diduha kabeh kama saperti perkara rawau anu ngariwayatkeun para ulama. Bismillahirrahmanirrahim masih ngajelaskeun sifat nu wajib di para rasul wajib cek akal cek naon cenah wajib cek akal kalawan annal wujubahuna bidalil syar'i ari da bisa nyebutkeun wajib cek akal teh pedah aya dalil anu bangsa syara naon sifat salajengna terakhir sifat tabligh teh wajib cek akal pamaringgeusnya di ditu tuh ganti amanah na tabligh amanah tabligh cek akal macam tabligh cek hukum akal rasul wajib tabligh kaharti ku akal rasul teu kaharti ku akal rasul kitman ganti na tuh ganti mari oh ikut harus tabligh gimana cenah tabligh ieu na kitman ieu na mukmin apa lagi dua wajib digawe iya wajib percaya gitu sok cikan tabligh cek hukum akal rasul wajib tabligh karti ku akal rasul tabligh karti ku akal rasul kitman tabligh cek hukum akal mukmin tabligh mukmin kitman tabligh cek hukum syara rasul wajib tabligh dikejar lamun rasul tabligh disiksa lamun rasul kitman tabligh cek hukum syara mukmin wajib migawe tabligh diganjar lamun mukmin migawe tabligh disiksa lamun mukmin migawe kitman cek hukum tabligh cek hukum syara mukmin wajib percaya bahwa para rasul diganjar lamun mukmin percaya disiksa lamun mukmin tak percaya ada eta
di ujung atau ujung masalah diganjar mun percaya, disiksa mun teu percaya. Percaya kumaha apal ge henteu. Sah imanna bener sahadatna lamun percaya kana tabligh menang ganjaran, diancam ku siksaan jeung teu sah sahadatna teu bener kaimanana lamun eta jalma ngaku mukmin tapi teu percaya kana ayana tabligh. Maka apal kana tabligh teh hukumna wajib. Da sabab moal percaya lamun teu apal. Ya, ngajero pesak urang aya duit. Percaya tuh. Jadi en percaya dong, percaya tuh, percaya. Kumaha sih ngejawab teh? Jadi jero pesak jas urang ya duit. Percaya tuh. Percaya. Bingung dengan jawaban. Kunaon panan urang teu percaya? Kunaon aya masih ragu? Sabab can. Makana kudu naon? Kudu apal heula. Baca nami? Percaya? Percaya tuh? Untuk ini kudu apa kan tabligh teh nepikeun tabligh dipikeun sagala rupa perkara anu dipiwarang ku Allah pira dititah nepikeun eta perkara menyampaikan kade aya tabligh aya dakwah tegani aya tabligh aya dakwah. Tabligh mah saujatna rek resepen rek tersepen baligu ani walau kana muron rek resepen tersepen cek Belanda mah dek daek jelema dek daek jelema kudu tepikeun itu tabligh sanajan peurih karasana pahit peurna kudu urang resikona pasti aya resikona jeung urang kudu siap. Ai dakwah mah kudu sae kemasanana. Ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'idatil nya kudu make hikmah kudu pikeun kudu sung bisa nepi kana ciri-ciri jalmi teh eta teh dakwah. Jadi tabligh mah moal ngaco ka ditu ka dieu ayat tek rek resepen tersepen dek daek jelema pokona nepi we eta merek tarima rek teu mah nu penting urang nepikeun itu tabligh. Dakwah mah beda dakwah. Tabligh akbar. Dakwah asalnya dakwah akbar. Padahal mah loba dakwah akbar mun tabligh akbar mah saujratna. Quran git saujratna tabligh. Riyadoh Quran akbar. Kan sing bener nyipatan riyadoh kubro. Riyadoh kubro mun tabligh akbar eta sifat. Kitu kan artina mangan ai sifat kumaha mausuf. Lantaran mausufna mudakar maka sifatna ge mudakar. Kada lumpat kana eta deui. Lantaran mausufna riyadoh muannas maka kadituna ge riyadoh kubro, riyadoh akbar, ngajian baliho badag. Eta lamun nu ngarti eta mah diseserikeun. Diseserikeun ku mege diseserikeun. Tah eta. Nanti kembali deui ka tabligh, Kanjeng Rasul jeung sadayana Rasul nu saresna dipiwarang ku Allah nepikeun kana naon anu mana, anaon perkara anu kudu ditepikeun. Da ternyata aya hal nu teu kudu ditepikeun. Nu cenah? Aya hal nu teu kudu ditepikeun. Contoh tingali. Nah tingali eta tingali tadi dinya. Hiji wa misluda tabligh hiji 2 3 4 5 6 7 8 salapan jajar tina wa misluda tabligh kahanap salapan jajar kalau kahanap ya tina tafsir wa fi tafsiri an Ali bin Husain aya tafsir katampit di Ali bin Husain min annallaha kana a'lama nabiyahu
Tidak sayana al Gusti Allah eta bukti Allah masihan uninga ka nabina. Allah masihan uninga kasaha kakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi anna Zainab anna Zainab sayana Siti Zainab min satakunu saur Allah satakunu eta bakal bukti itu Siti Zainab min azwajika eta tina sebagian pirang-pirang garwana Kanjeng Rasul. Surah Allah. Anna Zainab min azwajika. Satakunu min azwajika. Yuk, sing apa yuk? Jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Bakal kapangi orang dina tareh. Ieu mah supaya nu berkaitan jeung ieu we. Kanjeng Rasul teh gaduh garwa teh aya Zainab binti Khuzaimah, aya Zainab binti Jahsin, lain Jahsin. Ujak asin tama Jahsin. Aya Zainab binti Khuzaimah, aya Zainab binti Jahsin. Dongengna kieu. Kumaha kieu? Ada patokan maripat? Kieu. Eta kieu. Oke, dongeng, lain dongeng. Kisahna bahwa Kanjeng Rasul itu gaduh abid ojo aya namina Zaid abid diperdekakeun lah ku Kanjeng Rasul teh diperdekakeun saat teh Zaid ieu Zaid jadi anak angkat Kanjeng Rasul di Taban. Bahkan Kanjeng Rasul dak kumargina Al-Qur'an sebatkeun geuning inna sani akawal abdar. Kanjeng Rasul teh gaduh putra pamengget dina gaduhna ge maraot parupus keur alit keneh. Qasim pupus keur alit keneh. Sidna Abdullah pupus keur alit keneh. Bisi aya anggapan putrana Nabi bakal jadi Nabi. Makana putra Rasul nuju pamenggetan alit keneh parupus. Makanya Kanjeng Rasul sok disebut Abal Qasim. Sudah. Pade bisi aya bapak-bapak budak kana Qasim Abal Qasim ulah hungkul ka Kanjeng Rasul ya Abal Qasim sabab Kanjeng Rasul gaduh putra nepi ka sayang namina Qasim pamengget pupus keur alit keneh. Manusiawi Kanjeng Rasul hoyong gaduh putra pamengget Zaid bin Harisah anu tadina seorang budak, seorang abid hamba saya diperdekakeun terus diangkat jadi Zaid. Bahkan digadang-gadang Zaid bin Muhammad. Padahal bukan putra Nabi Muhammad. Bager. Ahli ibadah, jawab pinter Zaid bin Harisah. Beberapa tahun kemudian, singkat cerita Zaid dewasa. Zaid itu hoyong nawisan ngobrol ya Rasul abi hoyong nikah henteu. Ngan eta mah kudu kitu ternyata Zaid teh ku Kanjeng Rasul ditikahkeun ka putra bibina Rasul namina Zainab bin Jahsi. Zainab ieu teh ibuna teh bibina Rasul, ibuna Zainab teh boga dulur ngaranna Abdullah bin Jahsi. Supilah Kanjeng Rasul Jahsi ka Abdullah ka dulurna. Kumaha ya Rasul? Abdi bade ngalamar Zainab. Alhamdulillah bangga. Hiji kahormatan dilamar ku seorang nabi, jami mulia, jawa bager, jawa pinter, jawa soleh. Mangga mola. Tambi pisan. Tapi lain jang abdi. Jang Zaid. Anu notabene Zaid itu adalah anak angkat Rasul bekas. Hiji hal kahinaan adat orang Arab, naon cenah? Adat orang Arab hiji penghinaan hiji jalma komo ieu turunan jalma sae mesti sae ke jalma anu merdeka
lain hamba saya kudu dikawinkan ke hamba saya itu penghinaan. Dages lain anger capna hamba saya tetap aya teh. Sok aya. Jadi aya kene kelas klasifikasi. Aya kene kelas-kelasna gitu. Oh ieu mah cenah kelas orang bawah, aya ieu mah kelas bangsawan. Oh ieu mah darahna darah biru, pocot teh amre beureum. Tak aya gitu. Mau aduh dong gitu. Singkat cerita sungsur surat Al-Ahzab itu lepat. Bahkan di ayat nusanes geuning an inna akramakum indallahi atqakum nungunya lain pedah budak jama beungar, lain pedah turunan jama merdeka, lain pedah abid, tapi jangan pangtawa tak-takwan. Leuleus lah. Bari hate mah teu naon teu narima, termasuk Zaid, termasuk Abdullah. Kul dikawinkeun jeung Zainab jeung Zaid anu bekas hamba ditikahkeun. Tah ieu. Kanjeng Rasul teh pas riwayat sauran ku Allah. Nya ieu Zainab teh engke teh bakal jadi bakal jadi sa? Istrina Rasul, garwana Rasul. Tapi teu dibartoskeun ka orang Arab bari. Sabab di Zainab teh ditikahkeun kitu ceuk Allah tikahkeun heula jeung Zaid kan teu disebutkeun. Aya hal teu disebutkeun. Atuh kitu mah ulah make kudu kawin jeung saha? Di Zaid langsung we jeung saha? Tapi ini pada Kanjeng Rasul nukul tepikeunna bahwa Zainab kawin jeung Zaid. Ada tradisi kahiji orang Arab, tradisi orang Arab anu mana kawin ka bekas, no? Abid teh eta teh merupakan hal nu dilarang. Komo ka abidnya, abid kudu kawin jeung abid deui. Jalma merdeka komo turunan bangsa. Jalma naon turunan bangsa anu mulia, nya. Qabilah nu mulia bari Hasyim ieu teh Zainab teh. Kudu kawin ka bekas abid. Didobrak. Hiji nikah jeung bekas abid. Itu adat anu teu meunang urang Arab. Didobrak berarti ngadobrak hiji pernikahan antara Zaid jeung Zainab jeung Zaid teh ngadobrak kana naon? Kana adat istiadat orang Arab hari itu. Terila tinggal di dina ieu. Para masaka maka samang-samangsa unjukan teh curhat aya itu hak karena masalah Zainab ilahi ke Kanjeng Rasul saha Zaidun Zaid aya saha Zaidun Zaid aya Zaid tasad Zaid ujukan ka Kanjeng Rasul ya Rasul abi teh kapungkur miwarang nikah jeung Zainab tapi warang Kanjeng Rasul ngan abi rumah tangga ayeuna aduh geus teu kuat ya Rasul teu kiat abi teh padahal Kanjeng Rasul terang engke Zaid endingna bakal nikah jeung anjeunna tapi teu didugikeun ku Kanjeng Rasul yang mau gurot nama tabligh Kanjeng Rasul kumaha qala tanya rios Kanjeng Rasul lahu ka Zaid amsik alaika zaujaka wattaqillah amsik kudu nyengker anjeun Zaid alaika ka diri anjeun zaujaka ka pamajikan anjeun zaujataka nya enak Zaid ulanya Rasul sing sabar tahan diri tong saruan dan Zainab teh berontak wae atuh sanaos aing ngalawan alim nikah da bila ku ngalawan Rasul da surat Al-Ahzab beunang ayat 36 kudu ka sabaraha wa makana lil mu'minina wal mu'minati ulah jama mukmin jama mukminat nantang kana naon nu ditepkeun ku Allah jeung ku Rasul kan ditepkeun Zaid kudu nikah jeung Zainab kali-kali mun ngalawan olah bieu bisi kalah naon ngalawan kana agama nampi wen kan dina hate tetep embung kudu kawin jeung Zaid makana berontak wae ieu geus bener ieu geus bener ya aing ngaji kitu jadi
Dia saha teh cenah teh teu bisa diluluskeun we eta. Teu bisa ditaklukkeun. Da jadi ngarumasakeun abdi bekas abdi. Naon terjadi? Wattaqillah, takwa ka Allah sok we sing kuat gitu. Wa ahfa fi nafsihi, naon cenah? Wa ahfa jeung nyumputkeun ka Rasul fi nafsihi dina salirana ka Rasul makana perkara aklama anu tos masian uninga ku ka Rasul sa Allah Gusti Allah bihi kana itu mah min annahu tina saenyana ka Rasul satajawaja nya eta bakal satajawaja eta bakal nikah Kanjeng Rasul hak kajaid jenab nya kajaid hak kajenab. Singkat cerita ya, singkat wae. Singkat cerita Jaid teh mana? Teu kuat. Ngan dikesakeun ku Allah nahan ngan dibatahanan awet aja. Moal kalah benereun. Tungtuna wallahu jeung ari Gusti Allah mubdiun eta ngadohirkeun Allah dalika kana itu satajawajuha aya. Allah ngadohirkeun bitolaki Zaidin kana nalakna Zaid laha ka Jena. Anu tadina ieu hubungan Zaid Lope Jena JJ. Ieu sahabat saudara-saudrikeun. Zaid jeung Jena Lopena bingkang. Tuh ada berat sabulah ya. Karena yang Lope lah makan rukius ya. Kumaha tuh ternyata retak Pak. Pecah. Bing. Jadi kenapa dia? Jika Lope sih. Jika Lope. Tuh da sabab Zaid nalak ka Jenab. Jadi semua terus terangan ku Allah bejakeun kete Zaid teh bakal naon? Bakal dikawin ku maneh Muhammad. Ngan ku kanjeng Rasul teh didugikeun. Da sabab ku Allah teh dipiwara kadu didugikeun. Nudugikeun anu ngadugikeun sesuatu nu bakal didugikeun. We jeung nu ditah didugikeun. Eta ngobrol tentang tabligh. Pecahlah. Allahu mubdi'u dalika bitolaki Zaid lah. Ku Allah didohirkeun naon nu bakal terjadi teh cerai lah Jenab teu lami tos beres masa iddah tingali watajwijaha jeung ngawinana itu Zainab lahu pikeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya geus teu aya hubungan ieu teh. Mana teh? Gue cari-cari. Mana teh? Tuh aya kok hareupeun. Geus teu aya hubungan. Naon dia? Bekas. Bekas teh naon? Oh bekas. Second ya. Saat teh. Untuk grace itu. Bekas apa? Bekas Zaid anu mana Zaid teh para orang Arab menyebutkan itu tuh adalah anak angkat Rasul. Ditikahlah usaha ku Kanjeng Rasul. Adat nomor kedua. Wah, adat orang mana? Arab haram nikah. Nikahan kedua. Jeung bekas anak angkat. Wah, nanti kan? Memang gitulah. Temenang cek urang Arab kawin ka urut anak angkat. Sanajan geus pisah. Kan iya anak angkatnya. Temenang. Di zaman baretona kudu kawin ka urut anak angkat. Urut mantu mereka nya urut.
Dewi medali anak ditikahlah saha jahit ku Kanjeng Rasul. Non si beneran lah jenab ku Kanjeng Rasul ditikah. Kurang ditikah lain karena nafsu atau nafsu yuk urut anak kurang Allah ngalusur karena jangan terlepas ditikah ieu didobrak adat istiadat ieu didobrak kabeh ku aya pertikahan ini. Jadi adat orang Arab itu lain sesunya lain ajaran agama, lain agama, da agama Islam lain adat. Lain budaya orang Arab didobrak ku Islam. Islam itu lain budaya orang Arab. Dan budaya orang Arab temenang nikah ka abid, ternyata Zaid itu Jenab itu nikah ka Zaid, anu notabene Zaid itu bekas abid. Budaya orang Arab temenang nikah ka bekas anak angkat, didobrak ku Kanjeng Rasul. Bahwa Rasul nikah ka Jenab, anu man Jenab merupakan bekas Zaid anak angkat, didobrak. Bahkan dugikeun ka Allah nyeuseuna ka Kanjeng Rasul. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang lelaki di antara kalian. Zaid lelaki we. Yang laki pira ku kawin lelaki. Lantaran Zaid lelaki jeung dia sahabat, maka Zaid itu dibantah ku Rasul. Wallah, Zaid itu bukan bin Muhammad. Zaid itu boleh jadi anak angkat. Tenan naon ngadopsi anak, tapi ulah nyebutkeun Zaid anak bin Muhammad ulah. Teu meunang. Ieu bin Muhammad teh dicaekan ku Rasul. Ku Allah. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Kan gitu. Teu meunang nyebutkan Zaid bin Muhammad, dan sabab Zaid itu bukan anak Muhammad. Ngerti? Budak satu Zaid jawab bin Harisa. Zaid bin ngerti? Bukati sahabat harita Zaid teu bisa disebut bin Muhammad, bin Harisa. Saking ku batal-batalna kawin ka bekas karena anak itu kan Zaid Jenab, anu mana Jenab teh bekas Zaid teh ieu teh seolah Allah menegaskeun bahwa nya Zaid teh budak angkat Rasul. Ngan sanajan budak angkatna eueuh hubungan alian darah lain Zaid bin Muhammad da geuning bekas istrina ge meunang bahkan terjadi di tikah ku saha. Ngerti? Boleh ditikah. Kita berbicara kieu. Jadi kieu ya. Ibtalu tabani engke dihadap aya dina tareh. Ari ngangkat anak, halus kacida ngangkat anak. Diurus anak batur ku urang. Niat ya hebat, tapi ulah hiji. Ulah disebut bin urang. Ngerti? Ulah disaimahkeun urang. Oh sakamarkeun. Sabab ayeuna ya parda ngurus budak batur ini sakamarkeun geus gede cik ngariung jeung saha jeung batur ayeuna lamun jeung indung angkat hampuran batal teu wudu ayeuna sare bareng peluah teu gitu ieu Ibtalu tabani kayak ada di natare aya nomor 3 batal ngangkat anak. Boleh ngangkat anak, ngurus anak mah ngadopsi bagus eta. Bagus ngadopsi budak teh. Gede ganjaranna. Ngan kade sanajan diadopsi ulah disebut bin. Binna ulah disebut ka bapak angkatna. Bin bapana we nu asli. Haram hukumna ngarancukeun nasab. Pupu ieu budak batur disebut budak sorangan. Kena rancu kan? Abah rancu kacau kalau itu nasabna, kudu jelas nasabna saha. Ulah budak batur disebut budak sorangan. Kanjeng Rasul sendiri gitu. Disengaja skenario dikieukeun ku Allah.
supaya nu tadina Zaid bin Muhammad dijelaskan ke masyarakat harita budaya orang Arab bahwa menang ngangkat anak boleh ngangkat anak ngan sebatas ngangkat ngurus ulah nepikeun ka ngaranna binna di bin Muhammad kata jadi Zaid putra Muhammad putra Abdullah kan kacau ka ditu nu buku mah Zaid bin nanti Zaid bin Haris. Jadi budaya orang Arab teh didobrak ku Islam. Ieu penegasan kada zaman ayeuna loba nu ya Islam itu budaya Arab. Astagfirullahaladzim. Labrak kitabna. Jawab ke orang, Islam itu bukan budaya orang Arab. Paham? Sebab budaya orang Arab loba nih. Tadi eta pun sipa itu budaya orang Arab. Sipa teh budaya orang Arab. Dipakai ku Islam? Islam itu bukan budaya orang Arab. Islam itu rahmatan jeung sakabehna. So itu pendatang cenah ayeuna rame. Lain. So Kanjeng Nabi Adam itu agama naon? Islam. Kabeh ge agamana Islam we mah da geuning karuhun urang ge memena kabeh ge agama Islam. Jadi Islam deui lain pendatang. Paham ya? Di budaya-budaya Arab harita didobrak ku aya pertikahan antara Zaid jeung Zainab terus ditikah Zainab ditikah ku Kanjeng Rasul. Ieu ngajelaskeun tentang sejarah bahwa nu aya kaitannya sifat tabligh bahwa kan Rasul teh dipiwarang nepikeun sesuatu hal anu wajib ditepikeun. Da aya perkara anu Rasul uningat tapi teu ditepikeun. Lain kitman lain, da teu dipiwarang ku. Lamun Rasul teu nepikeun ahare-hare we, moal ditepikeun bae kumaha kewe da teu apal ieu, maka eta mustahil. Naon cenah? Mustahil. Nah geuning mustahil tingali. Wa dalilu ala wujubi tablighihim. Wa dalilu luhuran tadi luhuran bieu. Wa dalilu jeung aya dalilna ala tabligh ala wujubi tablighihim kana wajib tablighna Rasul alaihi salatu wasalam annahu meta sayyana para rasul law katamu eta lamun nyebutkeun para rasul sayan kana hiji perkara mimma tina perkara umiru anu dipawarei piwarang ka Rasul bitablighihi kana nepikeun itu lil khalqi ka makhluk lakuna tayakin bukti urang sadayana makmurina eta anu diparentah kabeh biit manil ilmi kana nepikeun ilmu. Lamun Rasul nyumputkeun ilmu berarti urang gen dititah supaya nyumputkeun ilmu. Dengan lamun Rasul para Rasul nyumputkeun ilmu berarti urang ge kudu nyumputkeun dasar urang kudu nuturkeun para gawean para Rasul. Sedengkeun lamun urang nyumputkeun ilmu wae kumaha nepikeun ka batur. Ya. Dilaknat di anak katimal ilmi mal'unun. Justru Allah minta supaya nepikeun ilmu. Balighu ani walau ayah. Tepikeun ilmu. Sanajan ngan saya. Lamun teu ditepikeun, batur salat salah ngadon diantep teu ditepikeun. Batur ngaji teu bener ngadon diantep. Arti eta teh mal'unun. Sia teu percaya aja lah. Mal'unun. Urang bisa sok urukan teh eta sapina diantep we. Wajibu sareng haram ieu we. Teu bejaan. Alamat tumulugi ari pirang-pirang cirina salat. Salah satu eta ayat 7. Ilajul hasapati tegasna kaji ngasupkeun hasapa pil parji dina panci heuh. Padahal apa salah eta teh? Heuh tuluy geus. Wal ihtilamu jeung nyolong minyak. Heuh. Bedo bedo ngaco kabeh diantep sia. Li annaka timal ilmi malunun. Dilaknat sia. Bener kan masalah teh. Ngerti teh? Bener kan. Ada itu. Tidak sifat tabligh sebab tadi kan hukum tabligh jeung hukum syara mukmin wajib migawe tabligh diganjar lamun migawe disiksa lamun tabligh. Jadi atuh intina
sifat nu wajib di rasul teh sabaraha? Hiji. Nah, hiji, dua, tilu, opat, gini-gini ngaco kieu. Bahaya da gitu-gitu ada kumusan gitu. Tah lawan teh mustahil. Oh berarti tingali wa yastahilu di duha, lawanna mustahil. Naon we mustahil teh hiji? Naon mustahil teh? Khianat. Wadidul amanati maka ari lawanan amanah khianat. Berarti mustahil khianat. Wadidul sidqi jeung ari lawanan benar itu mustahil bohong. Wadidul patonati jeung ari lawan patonah ieu mah goplak nih. Gapleh atuh. Apa bener tinggal itu? Wadidul patonati jeung ari lawanan sifat patonah al gapleh tuh. Bar tinggal itu kitabna. Tuh barisan lain. Gapleh cenah. Paingan sok gapleh modar tara aya. Nu gapleh mah ngadoakeun teh bener wae. Makana nu gapleh mah mun salat teh sok judi gapleh salat teh leungeun teh panjang sabeula. Oh, sabab loba modaran belag genep. Modor mah nya. Modor 5 tahun mah jangan kieu. Oh. Modar jeung modar hayo. Ngadoakeun teh batur mah sing panjang umur modar sia. Jadi walawan sifat patonah lain gapleh. Wa ada mau patonah teh didut wadidut tabligh kitmal sa'i mimma umiro bitab kita eta teh kabeh teh mus paham. Wa rubbama naqtabi bihada wa nafa'ana Allah bi ulumihi wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi bita'lim anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-aman subhanallah.